Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul kaislaman kurupana bismillah sinareng alhamdulillah. Puji kali syukur sami-sami hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Manawi dina dinten ayeuna urang tiasa patepang bermuazahah kangge ngalaksanakeun sakumaha biasa jadwal dina dinten Kemis dinten Rebo kapingna teh kaping 11. Lamun 11 teh cap budak nontot leho tah kadinya cap 11 ngaranna eta nya. Bulanna bulan September tahunna tahun 2024. Urang tiasa hadir dina ieu haflah anu mubarokah. Pamudah-mudahan kapalna di dia sing kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala hasil pamaksadan urang amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat mi wasalamna tahilap urang curahkeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut kapala kaluargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabiin atba tabiin at-tahirin parat ka urang sarerea salaku umatna amin ya Allah ya Rabbal. Pala wargi sadayana ngemutan sataacan urang ngawitan kana materi sataacana seperti biasa urang absen heula anu taya sanes tujuanna di absen teh pikeun bukti supados dina dinten ayeuna jam sabada juhur urang aya jadi dina pelajaran bahasa Sunda. Nomor kahiji aya anu ngaranna Aliansa aya. Anu kaduana Andini Febrianti aya. Sakit apa katanya? Sakit hati. Ha eta laguna. Bukan sakit hati. Tanah talu ingkari janet. Tah eta laguna tip ek baheula mah ena digantinya tip ek teh. Ganti nama kus penghapus. Ti rahasia para wargi sadayana alhamdulillah rengse di absen ayeuna urang lajengkeun kana materi ieu teh saleresna mah aya pakuat paketna eujeung bab carpon eujeung bab nopel. Lamun ditaros nopel eujeung carpon pasti duanana geus pada apal. Naon hartina carpon geus apal pastina ge naon hartina nopel geus pada apal. Tah ieu teh babagian subab materina anu dipigawe anu dipadar dinten ayeuna ngeunaan kana mikawano ngaran wangunan. Naon cenah? Mikawano ngaran wangunan. Aya nu apal naon artina wangunan teh? Sok aya bangunan, bangunlah jiwanya. Oh bangunlah badannya untuk Indonesia Raya ye. Eta laguna aya. Ta eta mah dina lagu wajib osok poe Senen nya. Pas sabaring ngerek anu ngaranna bendera teh wajib eta ke urang. Salian tina mengheningkan cipta. Lagu wajib lain wajibnya, wajib mah kadaharan. Menyanyikan lagu wajib nasional Dor yakin ku teguh eta salah satuna. Tah ieu teh salah sahiji materi anu pakuat pakaetna eujeung bab anu nopel atawa eujeung bab anu ngaranna car. Ieu mah cara ronge ditanya teh. Atuh da guru bapak nanya buat ngaheujeun ieu teh. Eueuh anu ngajawab wae. Aya pakuat pakaetna eujeung nopel atawa eujeung carpon. Di mana aya dina carpon, di mana aya nopel sok aya unsur-unsur.
Unsur-unsur dibagi karena dua, aya unsur ekstrinsik, aya unsur Tah, di mana unsur intrinsik teh di antawisna aya dina carpon atawa di novel di antarana nyata anu ngaranna jejer atawa tema apa tema? Nah, unsur anu kahiji dina intrinsik aya anu disebut tema. Tema teh sarua jeung neon. Ieu mah cara diting wae. Gulu da. Nya. Mana? Tah. Naon si atuh Abdullah cari cing wae guluna teh. Naon artina tema teh? Coba awewena heula ieu nu awewena sok rada-rada apalah sakitu mah. Heeh. Naon sih artina? Tema teh naon sih? Heeh. Tema teh? Tema dari judul deuh nyaho da ieu teh. Lalakina tet beak waktuna coba awewena enak. Oh beak waktuna teh tema teh pokok gagasan atanapi disebut oge pikiran utama gitu atawa jejer. Anu kadua aya ngaranna naon dina unsur intrinsik teh aya anu ngaranna lamun sirah maneh lamun sirah urang mah palamu eta aya palaku aya palamu gitu. Palaku atawa tokoh anu osok paguneman anu osok dialog eta ngaranna tokoh apa lain? Tokoh. Misalkan ngomongkeun masalah tikotok berarti duanana keur paguneman apal teh tikotok maneh apal urang mah anu rada peungkeun eta mah ti onon. Nah, misalkan gitu. Tah eta keur ngobrol keur patempas jeung batur eta ngaranna paguneman. Tokohna misalkan tokoh si Udin jeung si Suma, tah duanana keur ngobrol teh disebut paguneman gitu. Tah anu dicaritakeun naon atuh anu kumaha temana eta kumaha judulna gitu. Jeung anu katilu aya anu ngaranna alur teh disebut ge jalan carita. Lamun lempang lamun make motor mah berarti teu make jalan carita gitu. Jalan carita teh disebutna plot atawa alur atawa galur. Naon anu dicaritakeun? Saha anu dicaritakeun? Anu dicaritakeun teh nyaeta palakuna. Tah aya oge anu kaopatna disebut unsur teh nyaeta latar. Apa latar? Naon teh latar teh? Ceuk bahasa Inggrisna latar teh naon? Disebutna setting. Palaku pasti pernah ngobrol. Palaku pasti pernah singgah dina hiji tempat. Tah hiji tempat teh lamun dikaitkeun dina paguneman, dikaitkeun jeung anu dina unsur-unsurna kasub kana latar atawa setting. Gitu misalkan palaku teh keur ngobrol, main nanti arek berangkat yeuh ka kelurahan atanapi ka balai desa. Tah eta teh kasub kana latar tempat maena ngobrol ke harita dina dicaritakeun dina hiji novel atawa carpon tempatna di balai desa. Tah eta teh ngaran tempat anu kaasup kana latar atawa setting lain setan teh. Kaasup kana latar atawa setting. Kos kitu. Tah di mana-mana aya ngaran latar, berarti kan latar teh aya dibagi tilu kan? Aya anu ngaranna latar waktu. Lamun bermalas-malasan dengan waktu apa namanya? Leisure time. This is disco leisure time. I need you terong gitu laguna ayahnya eta. Laguna niji gitu. Aya oge anu disebut latar teh ngaranna latar tempat. Aya oge latarna latar naon hiji dieu teh? Latar kaaya atawa suasana tilu tah. Di mana panapalaku hicing atanapi nanti manehna keur ngobrol di hiji tempat, berarti tempat di dieu teh disebut latar. Contoh latar teh ngaranna ngaran tempat. Mana lamun dikaitkeun jeung tradisi di Sunda, ieu tah aya wangunan. Tempat teh di antawisna ngaran ngaran naon cenah?
ngaran bangunan tah ieu. Misalkan palaku ke ngobrol di hiji tempat di kantor berarti ngaranna balai desa. Latarna di balai di balai desa tah aya balai watangan, gardu, terus wawangunan, terus nanti tadi dinya teh pagupon, aya ge saung, aya ge loba. Eta teh disebutna kasup kana latar tempat. Lamun dikaitkeun jeung orang Sunda, istilah ngaran tempat teh ngaranna loba, terutama ngaran wangunan. Lamun diibaratkeun baheula jeung ayeuna beda teu? Atuh beda dina bangunan baheula mah. Anu nyeun bangunan ngaranna anu ngagambar sa ngaranna? Arsitek. Baheula mah ku talupuh keneh. Apa teh talupuh? Dina tepas teh geuning lamun urang cicing we di dinya diuk dina tepas kadang-kadang birit teh sok kacocog atawa kajempet gitu. Ayeuna mah henteu make mahmer atau napi make ubin, make lantaina ge ayeuna mah sagala rupana geus make mahmer. Eta keramik lain karambol. Geus make keramik. Baheula mah dindingna teh make bilik, ayeuna mah make naon? Make bata atawa make herbal. Eta herbal teh ya. Baheula mah suunana teh make hateup, ayeuna mah make naon? Make seng atawa make naon? Kenteng gitu. Asbes teh kadinya. Baheula mah handapna teh eta we taneuh, ayeuna make naon? Keramik atanapi ubin. Baheula mah tihangna teh make kayu atanapi make awit, ayeuna make naon? Make naon? Make eta nu kitu teh tihang teh ngaranna naon? Ari tihangna agama aya baraha? Heeh. Tihangna agama Islam aya baraha? Aya 5 apa aya genep? Bunyal Islamu ala khamsin teh sarua jeung 5. Anu kahiji eta syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itauz zakati wa shaumi ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Eta 5 tadi. Anu masuk kana dina agama Islam. Yang harus anu apa? Wa iqamis sholat ngadakeun salat. Berarti nang tungkeun iqamah berarti nang gitu nang tungkeun berarti mendirikan sholat. Eta mah lamun dina tihangna agama Islam aya 5 teh. Tangeunaan kana ieu baik deui kadinya di antawisna aya imah, aya oge cek bahasa urang nama umumna ngaranna wawangunan. Aya wangun berarti bangunan, aya ge wawangunan mirip okos ngaranna bangunan. Mirip okos bangunan. Ayana imah alus leutik ngaranna naon teh ngaranna baheula ayeuna mah ngaranna minimalis. Imah-imah modern ayeuna mah tangeungeut